asal tas peduk tangari ke ratapan kayu lah kudu enjo ay batu mah tugas itu zaman sebenarnya memakai itu teh itu udah urang mah Mami, jaga barang mi, naon kaguruan wae maneh teh minta duit tuh. ujug-ujug duit tuh yang dibaca kok ieu budak teh baca kayak ieu na hese rek ka mana emang Tadi itu tuh Lina. rek ka mana ulin teh ulah jaramba Masih neneng. ulah ulin jeung si neneng budak ge kalawan budak maneh. Nah, tuh minta duit. Duit keur isuk duit ayeuna duit mang sia beuki duit Bagi, ting jajan. duit di kanan sia pantesan tare beak atuh Itu minta dibalikin. balikeun naon mana jajan wae beuting tare gede Kaji nanti ada gede mah. Udah litik wae. Mami, ari sia pan leutik-leutik bisa nyieun sia meureunnan atuh. Iya jeung naon? keur ngejo meureun maneh teh saker teh daang sore maneh teh yang daang meureun sore teh ari ulin teh Minta ditolak. duit deui teh budak teh eueuh mah teh boga duit Orang-orang kan itu Lin. ulin we ulin kudu make duit pan teu jauh ieu meureun kudu make ongkos ieu Kan batu pusing ya rajan. batur jajan sia Kudu cicing diraku. lah tompokeun batur jajan menta we menta kabatur Kenal ulang. mah menta we urang eueuh mami duitna Belum bisa satunya. Kakak tolak. ajo kade ulin nu bader ulin we ulin pagawean budak teh kirang bar mantuan kolot mah aku Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kenaon? Ya beneran aing sia kamari ku aing budak teh ka budak. Nih kos cucurut lumpang teh. Totorojolan. Ka beneran masalah koneng ya. Heeh, koneng kamari malah di hutang atuh maneh teh. Ya kieu kadieu ngajelaseun heula nu kamari. Naon? Heuh kamari teh di hutang, mumun teu boga duit meureun. Ah, ayeuna ai hutang mah kudu dibayar atuh pamali. Tah, hutang kan kudu dibarai. Bayar apa barai? Ya ulah nyepal ieu. Minggu harapnya mumun can boga duit ayeuna mah. Ampun, ari sia. Beujeu aing teh jelema balangsa kan di hutang mah tuh. Ya tuh maju tetangga mah suruh ngabantu. Kayak kan mau grup dibarai langsung. Masa sok bantu aing kitu. Kosok, eta nu gebon kamari. Yo, bayar ai hutang teh meureun kamari kas menang BLT salaki. BLT. Ah, heuh batur mah menang BLT meureun ah. Iya, salaki urang mah tuh menang BLT ieu cek saha nih. Ih, kamari bejana menang BLT cenah. Batur mah mending tari BLT ah. Bantuan Bantuan cenah. cenah. Salaki mumun teh ieu da, buru-buru BLT. Apaan cenah bak salaki maneh saryawan. Karyawan. Saryawan, dia saryawan tah. Mun teu menang BLT. Henteu ieu. Atuh sarua ku salaki urang mun. Kumanya RT na pilih kasih kos nama. Lain RT na utang nyalahkeun RT ieu mah. Eta beureng Pak RT tugasna ngumpulkeun kakak, ngumpulkeun KTP, anu menang bantuan arek bansos ke endek BLT. Yang penting bantuanna sok kan ngumpulkeun KTP. Kan tugas RT meureun. Di data. Mikir teu sih. Anu salaki aing mah gaweana ge di kebon. Sarua jeung meunang. Gedeng-gedeng. Kamari eta anak sia. Heuh, anu bungsu meureun maneh teh. Anu kapua guludug. Saya teh ulah kitu sih teh nyieunna ge hese aing meuni kesangka bol-bol nyieunna ti peuting. Emang saya nyiram naon keren-keren. Keur harita nyiram naon nya? Mun teu salah mah hayang buah berenuk da. Ulah yang buah berenuk. Heuh. Keur nyiramna teh. Kabeneran ka mumun dek kadi dek kawarnya Heeh. kan dibeli Terus rek bayar utang. pinjam duit dia tuh Ari sih mumun. Jeung tetangga teh nginjem duit pae. Pu anak aing kita diminta duit teu dibere. nah urang dek nyayur asem ke dibere jangan sayur lo deh Eueuh teh boga duit teh. Hampura we lain embung aing mun bantuan tetangga. Anu sajen we kasih edoh atau mun teu kasih mimin ka ditu. Eueuh di urang mah eueuh duit. Tadi tuh mun nah nginjem duit ka sini mah mainan salakina menang bayar teh cenah kamari. Mun teu kasih edoh, si edoh cenah kamari salakina balik di luar kota. Tadi tuh emang kan orang yang boga duit, buru-buru nginjem ka mun. Ulah aing. Heuh teh mun. Itu jelema teh tah. Datang ujung borojol, mangkat mah teu bebeja, nurus tunjung. Saja mah burung atuh sama. Si Mumun. ada ke mana Mana rek mana? ada ke mana Rek naon?
Nyamper. Nyamper ke mana? Ya nya tadi teh muntah sabenerna mah langsung we nya dek minjem duit. Terus Oh kak, aya dong minjem duit. karena Ya aja kembali dengan sangu. nu bener nah jujur. Serius. Tadi sama meh kadi mau kayak nasi narsi heula. Naon? Sarua minjem duit. Tadi bere. Henteu. Mau di ka aing mah nu ku aing mah mau dibere ieu, mana mah ada burau. Bro naon? Kang bohong. Astagfirullahaladzim teh iya. Embung ah. Daek irung maneh ieu ka jero jadi demes. Siapa mau bisa teh? Itu ya kamari kan anak nasi narsi ngajual koneng ka mumunnya. Heeh. Ku mumun di hutan di bara ini. Tuh, kan maneh mah kitu. Aing embung teu percaya orang mah. Di bawah 10.000 tuh dong. Wah rek 10.000 ge. Mun sia jelema jujur mah 100 juta ge dibikeun ku urang masuk. 100 juta, 100 juta. Oh, enggak. Embe loba tah. Mbe batur. Nah doh, 10.000 wae. Weuh, teu nyekel duit. Tadinya boga HP, gadekeun HP. Terus bayar hutang. Mantap hidup teh ulah ngahutang wae. HP. Kok jual? HP teh kemarin geus digadekeun. Terus Duitna beak. parah tuh. Mana emang gitu tinggal di balangsak. Kewa ya, ayeuna mumun minjem ka Edo. Tah sore jam 4 tas asar digantian langsung. Tah ieu arek ngajual koneng si di Sinarsi deui. Oh berarti 10.000 doang butuna. 10.000 doang. Kadang atuh. Kabeh ge baloloan, poe boleh gantian ieu. Ya mumun ya. Tuh, kade orang merenya. Duhnya doh ya Allah. Awas tah. Ulah ngabohong wae tah. Duhnya. Asik. Karena ke sore kudu digantian deui ngajual koneng Sinarsi. Awas tah mun ngabohong tah. Nuhun nya. Aing mah teu percaya deui ka mun sia ngabohong mah. Nuhun nya. Deui jeung itu mangkat ah. Jelema teh mah susah wae. Menikmat ieu teh gerean celi make bulu entong teh aduh. Komo di gerean make bulu bapana budak mah. Lebih nikmat. Aduh. Jaga. Yang mam deh. Yang dia mamah mawa gorengan ya. Neng, Neng. ibu boneka saha? Bulan ieu mah. Boneka santet. Eta goreng oge boneka lagi. Menang meuli kamari menang meuli mie urang alus. Goreng kugu. Menang meuli urang mie urang ieu teh kamari. Ya tina mana ya? Nang mulungnya. Eta nang mulungnya. Batur menang meuli ieu mah urang. Mari di pasar kaget. Coba eta hayang tah. Eta hayang. Eta tah. Mana mah yang buat mereka wae meuli nah. Iya aja urang deh. Ih meuli. Iya buru dah. Tah tuh yang gorengan mah. Iya yang ngomong eta mah. Neng, mana buka duit tak? Urang mah teu boga boneka Marsa. Ayo kumisan Marsana ge ayeuna mah. Buka duit teu. Kamar ku ome orang dibalikan duitna ke loba pame orang tuh jadi dibalikan iya boneka Marsa. Dasar budeg batur nanya boga duit teu. Aing jajan urang kamari ku mie urang dibalikan di pasar. Astag. Aman mana we. Iya naon deui gorengan. Nang meuli mana ya? Iya nang meuli mana ya? Naon maneh hayang gorengan? Iya nang meuli mana, Embu? Ulah urang nang meuli mie urang ieu mah. Baju iya bonekana nang meuli mana? Bonekana Iya baju lebih nu urang ieu mah. Maneh rek naon emang? Minjem. Ya mah teu dijual ieu ulah ku mie urang. Minjem. Emang saha nu rek ngajual boneka? Buruy. Ulah. Ulah. Cenah itu unik ini teh galak mana. Mana mah ka dieu teh ngadon rek ngarebut boneka urang.
Jaga mami. Jaga lah. Atuh eta mah malah nek dibeli boneka urang mau dijual apa mau dijual iya mau dijual iya boneka urang mah mahal malina ge di Pakistan ieu na mau balik ieu sendarekan mie ayam sia Iya ditunjuk. kunaon gelis ari maneh wah satullah anak aing Iya tunjukkan. anak aing gelis-gelis mereka sama gahak ieu Tunjukkan ke si neneng gitu. ku si neneng astagfirullah cek mami ge ulah-ulin wae jeung si neneng mah bader Ya ini tunjukkan tuh. astagfirullahaladzim anak mah menang nyieun capek-capek berang penting aduh tinggal kemana si neneng na ayeuna Nah itu tuh. mana aya Allah. bader teuing eta budak teh pugu ge atuh aing anak aing sia mah ku aing mah dielus-elus dihamplasan ugal isuk oge beungeut jadi ramata kieu Nyeri. nyeri Heeh. kan ulah jerik atuh geus gede era ku bapa mana tuh kayak urang samperkeun ku mi urang samperkeun si neneng urang gebugan deui anak aing mah kabar kieu Nyeri. nyeri eta teh Heeh. coba ieu Nyeri. nyeri Heeh. aduh kumaha aing mubaranana atau aing jabat boga duit ka seger kakalinikna oh ingat minta tanggung jawab ka si mimin aing mah bodoh teuing Ayo atuh. hayu urang teh Ayo. waduh tuh aing budak si neneng mana ya kirim balik di isu ngomong diberi duit goceng keantengan mana tahu jajanan itu di luar beak duit lah sok loba dibohongan itu teh budak na dilin main aja jajan mah batur na kene beri duit mana tuh budak ini mana si neneng saya nanyakan anak aing dek naon hah tempo atuh anak aing tuh gelis-gelis Tunjukkan. ditonjokkan tuh sama si neneng si neneng lagi balik nih si neneng ulin di isu Tadi nah itu. di mana Nah itu. tuh tempo anak aing tuh sia gilo Apa nama? si neneng nggak budak pagar mah deket hari apa nama aing minta tanggung jawab tuh minta tanggung jawab naon sih ya saker kakalinik tuh tempo wae anak aing tuh bari banget kieu lu banget usaha ku anaknya meureunna lo anak aing daekeun bukan anak justru batu anak aing teh ulin jeung anaknya meureun daekeun si neneng mati suke balik ieu justru ulin jeung anak aing meureunna ulin di mana di kapanggih di mana jeung si neneng Nah itu. eta sia barang apa itu kusaha nu bener Di sini neneng nu tunjuk. dilaungkeun Ditunjuk. kapan si neneng ngabolot meureun Ya udah ditunjuk. eta perebut naon Oh perbutan ieu. banyak tuh perebutan naon eta ditonjokkan wae anak aing hidung Si neneng. oh nama aing minta tanggung jawab tuh tempo anak aing gelis-gelis di kos kieu jadi Anak- goreng anak sama ragag meureun digawir mah nya ditonjok nu ay mana bareng banget gitu si neneng lagi Bener ku si tuh neneng. bener udah aku mau ngomong ieu si jadi galak aing tuh tempo anak aing tuh aing mah ieu na barang penting meni kakek sangka bol-bol atunya bener nyolain sistem sini si jadi Tapi kayak budak mau bohong iya tuh meureun. mal bawa tim mana anak sekos gitu Iya bener ditunjuk. Waduh, sok sibuk dah. kata baik kan dilepan timbang masalah budak ulah sok digede-gedekeun Tempo gede masalahna tuh. da budak nu pas mah Atuh, aing minta tanggung jawab bubut. ih kita tahu sih aing di mana duit goceng di bapak si neneng ke isu Terus kumaha nasibna anak aing atuh kos kieu itu. Nyeri. sia bener kusaha Si neneng. tuh lain cenah ge Si nenek. Anak sia. si jadi galak aing Batu tempo anak aing menjadi kos kieu. masalah budak mah geus keun cenah budak
Terus Kolot mau rasa pipi lu. kumaha ya anak aing atuh kos kieu tuh goreng jadi Udah emang anak sama goreng. tadi nama gelis kos mana pokoknya mah aing minta tanggung jawab bawa anak aing kali ini meureunnan anak aing teh meureunnan Ya wadu ulah sok ngagebugan wae. Keun deh masalah budak kalau sok kolot becicing. Oh patahan sih bener ulah pasya wae. justru si anak siap nu papatahan tah ulah galak wae bader Anak aing ge man hajar wae ieu budak anak siap bader Ih, kolot teh. Cara rideng ah, balik ah.